urang teh sugan Pak didoakeun ku rakyat Jawa Barat teh Kang Haji Dedi Mulyadi gubernur urang teh Pak nya lamun bisa mah da kahayang rakyat eta Sunda mah yang jadi presidennya Pak nya. Paminten Heeh. Tapi setuju Pak lamun jadi presiden Pak. setuju pisan. Kahayang urangnya Pak Bapak aing di sini jadi presiden. Dan sababna urang Sunda teh kadang sok dipopohokeun nya Pak nya nyusugan urang teh geus waktuna mah Tatar Sunda teh pangkolot-kolotna upami hoyong terang mah tanah air teh tah sugan ayeuna kadongkapan kadatangan gubernur Kang Dedi Mulyadi sing kenyataan ayeuna jadi gubernur geus mulai katingalinya Pak nya hasilna Pak nya masih sabaraha sasi oge can tahunan ge geus katingali viralna kabaikan gitu eta masanya nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun nganter kanu poekeun teh Pak nya. Syukur kok meningali Kang Dedi pemeningali pasawahan kieu Pak. Aduh ngeunagan pomi tiasa mah pomi berkenan mah mampir ka dieu nya Pak nya. Ke pasawahan di Kota Manggu itu disebut tetap Kota Manggu. Itu non disebutnya pasawanan Pak Rana. Ieu teh Ciputat. Oh Ciputat. Salam kenal, salam interaksi ka Bapak aing Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat anu bager anu bijaksana. Ya kitu deui ka Bapak Presiden. Nuhunkeun hayang kaanjangan ye. Hayang kaanjangan aing geus nganjang onom gampil. Kayak cua ngobrol di dieu ya di saung Kota Manggu. Namina mah ieu teh sawah Ciputat cenah Ciputat teh sae tos kitu bae emang lah sampurasun Hoyong aya ieu gitu. Tiap desa teh hoyong masyarakat gemuk teh aya di desa gitu. Jadi mah gampil apa nya urang teh teu kudu kota teng neangan kanu sajanya main kendaraan teuing. Da gampang aing geus aya Desa mah. Aya gemuk di desa mah urang teh gampangnya apa nya. Urus nama gampang daerah hayat menurutkeun apa nya. Boh gemuk sakitu boh kieu mah gampang di hasil mah da mah rakyat ge mah kekerewetnya apa nya da nyaho ai ka beneran ada goreng ge ya kelah sugan urang teh ditilei lah. Tos sakitu bapaknya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.